Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali soleh sinareng soleha. Alhamdulillah dinten ayeuna urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Nu mana dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan manfaat tutuwuhan atau dalam bahasa Sunda disebut dengan manfaat tumbuhan. Tutuwuhan atau napi tumbuhan ngabogaan sababaraha manfaat. Salah sahijina nyaeta pikeun ngahasilkeun energi, ubar, nutrisi, menghasilkan oksigen, sarta nyegah kana bencana alam sapertos banjir jeung longsor. Manfaat dari tumbuhan yaitu menghasilkan energi sebagai obat, nutrisi, menghasilkan oksigen, serta mencegah terhadap bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Contoh tutuwuhan sinareng mangpaatna. Nah, dina dinten ieu urang bakal diajar sababaraha hiji contoh tutuwuhan sinareng mangpaatna. Nu kahiji aya jahe. Nah, jahe teh biasana sok dijadikeun bumbu dapur. Kumaha murangkali sadayana pasti apal anu namina jahe. Nah, jahe ieu teh biasana dianggo kanggo ubar mual jeung bisa oge ngobatan nyeri kerongkongan atau biasana ubar batuk misalkan. Nah, nu kadua aya lidah buaya. Lidah buaya ieu sae kanggo kesehatan kulit sareng tiasa ngalancarkeun gangguan pencernaan. Anu katilu aya bayem. Bayem bisa ningkatkeun kekuatan otot sareng sae kanggo kesehatan soca. Soca itu artinya adalah mata. Nu kaopat aya kumis ucing. Kumis ucing atau sering kita sebut kumis kucing nyaeta ubar asam urat sareng tiasa oge dianggo kanggo nurunkeun tekanan darah. Nah, tadi sababaraha tutuwuhan anu ku urang tiasa diambil manfaatna. Nah, ayeuna urang diajar ngeunaan paragraf. Paragraf nyaeta karangan nu diwangun ku sababaraha kalimah. Paragraf anu lengkep nyaeta anu aya kalimah lulugu jeung sababaraha kalimah pangjelas. Nah, tentang paragraf ini Anda sekalian pasti sudah belajar di tematik ya tentang paragraf. Di mana paragraf merupakan karangan yang dibangun dari beberapa kalimat. Yang mana paragraf yang lengkap itu memiliki kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimah lulugu mangrupakeun pokok karangan. Kalimat utama atau kalimat lulugu itu merupakan pokok karangan, ide pokok karangan. Sedangkan kalimat pangjelas nyaeta kalimat nu gunana ngajelaskeun hal-hal nu aya dina kalimat lulugu. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang berguna untuk menjelaskan hal yang ada pada kalimat utama. Jadi, dalam paragraf yang baik itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Masih ingat letak kalimat utama ada di sebelah mana? Nah, biasanya kalimat utama atau ide pokok itu sering ada di awal paragraf. Nah, ayo orang praktek neangan kalimat lulugu dinu wacana dihandap ieu. Oke, kita akan praktek ya, mencari kalimat utama pada paragraf di bawah ini. Tentang anturium si kuping gajah. Sapertos biasa, Bu Guru bakal ngabacakeun wacana sinareng bahasa Indonesiana. Pek ku hideuk regepkeun. Tinu paragraf kahiji. Anturium atau kuping gajah loba dipelak sarta dijadikeun hiasan di imah. Anturium atau kuping gajah sering ditanam serta dijadikan hiasan di rumah. Rupana loba, aya nu kembangan, aya oge nu teu kembangan. Jenisnya banyak,
Ada yang memiliki bunga, ada juga yang tidak memiliki bunga. Mangrupa pepelakan anu dauna rubak, berupa tumbuhan yang memiliki daun yang lebar. Warnanya, aya nu hejo pucuk cau polos, aya oge hejo ngagedot guguratan. Warnanya, ada yang berwarna hijau seperti daun pucuk pisang, ada juga yang berwarna hijau tua dan memiliki garis. Pangna disebut kuping gajah, alasan disebut kuping gajah, lantaran dauna rarubak, tur garede jiga ceuli gajah. Karena daunnya lebar serta besar seperti telinga gajah. Paragraf 2. Anthurium mimiti dipikaresep jadi pepelakan hias kira-kira mimiti tahun 80-an. Anthurium mulai disukai menjadi tanaman hias sekitar awal tahun 90-an. Daun jeung kembangna dipikaresep lamun ditetep. Daun dan bunganya disukai jika dilihat. Miarana oge babari jeung bisa disimpan di jero rohangan. Merawatnya juga sangat mudah, serta bisa disimpan di dalam ruangan. Kudu diusahakan disimpanna di tempat nu kahieman. Harus diusahakan disimpan di tempat yang teduh. Mupuk anthurium, sekarang ke paragraf ketiga ya. Mupuk anthurium kudu rutin antara 3 dugi 5 bulan sekali. Memupuk anthurium harus rutin antara 3 sampai 5 bulan sekali. Pupukna bisa ngagunakeun NPK kalawan dosisna 2 gram per saliter cai. Pupuknya bisa menggunakan NPK dengan dosis 2 gram per 1 liter air. Sarumpun anthurium memerlukan 500 cc. Satu bunga anthurium memerlukan 500 cc. Mupukna nu hade dina waktu isuk-isuk atawa pas sore. Mupuk yang bagus yaitu pada waktu pagi atau waktu sore. Sangkan kandungan nu aya dina pupuk tenguap kaserot ku cahaya panon poe. Agar kandungan yang ada di dalam pupuk tidak menguap terserap oleh cahaya matahari. Nah, itu dia cerita tentang anthurium sekuping gajah. Sekarang kita perhatikan paragraf pertama. Pada paragraf pertama, manakah yang termasuk kalimat utama? Nah, kalimat utamanya yaitu anthurium atau kuping gajah banyak dipelak serta dijadikan hiasan di imah. Anthurium atau kuping gajah banyak ditanam dan dijadikan hiasan di rumah. Untuk paragraf selanjutnya, itu ada termasuk kalimat penjelas. Lalu paragraf kedua, yang adalah kalimat utamanya. Paragraf ketiga, yang juga merupakan kalimat utamanya. Jadi kalimat utama biasanya itu berada di awal paragraf dan ke bawahnya merupakan kalimat penjelas. Nah ini ya, rangkumannya. Paragraf 1, 2, dan 3 tentang kalimah luluku. Nah, dalam cerita kalimah lulu kuping gajah iya, kita berkenalan dengan kecap baru. Kecap itu kata ya, kata baru. Aya kata babari, artinya mudah. Ceuli itu telinga, dipelak itu ditanam, dipikaresep itu disuka, ditetep itu dilihat, hejo itu hijau, isuk-isuk itu pagi-pagi, kahieman itu teduh, kembang itu bunga, paso sore itu sore hari, pepelakan hias itu tanaman hias, rubak itu lebar. Nah, ayeuna aya pancen di imah. Pancen itu tugas untuk di rumah. Tulis soal dan jawaban di buku tulis. Nah, sangkan hidup nyangkem karena isu wacana anthurium si kuping gajah, pek jawab pananya di handap ieu. Jadi agar kalian semakin memahami tentang wacana
Anturium sekuping gajah, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor kahiji. Nah, anturium bet disebut kuping gajah. Kenapa anturium disebut dengan kuping gajah? Nah, jawabannya ada di teks anturium sekuping gajah ya. Kalau kalian lupa artinya, kalian bisa kembali ke menit sebelumnya untuk mendengarkan arti dari wacana yang kita pelajari hari ini. Bisa kalian putar-putar sampai kalian menemukan kira-kira yang mana ya jawabannya. Nuka 2. Timimiti iraha kuping gajah pada mika resepnya, mika resepna. Dari mulai kapan kuping gajah banyak disukai? Nuka 3. Di tempat nukumaha alusna kuping gajah disimpena. Di tempat yang seperti apa bagusnya kuping gajah disimpan? Nuka 4. Kumaha mupuk kuping gajah nu hade? Bagaimana memupuk kuping gajah yang bagus? Nuka 5. Pupuk naon wae nu bisa digunakan pikeun ngahadean kuping gajah. Pupuk apa saja yang bisa digunakan untuk memperbagus kuping gajah. Nah, soal dan jawaban ditulis di buku tulis. Jawabannya dalam bahasa Sunda. Ya. Silakan Anda kerjakan di buku tulis masing-masing. Tugas seperti biasa dikirim melalui link yang ada di grup. Jika ada kendala melalui link, silahkan kirim ke WhatsApp guru. Nah, sakitu ada dipika hatur, mugia ilmuna mangpaat, atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.